nu maha welas maha asih. Jeung poma di antara aranjeun kudu aya hiji golongan anu umaja kana kehadiran nitah migawe nu bener jeung mahir migawe nu salah jeung maranehna nu kitu anu beregja teh. Maha bener Allah nu maha agung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun ka Ibu Haji Ani Herliati sareng Barka Nisa anu parangtos ngaoskeun atanapi ngagalintungkeun ayat suci Al-Qur'an sareng sari tilawah. Mugia janten doa sareng kaberkahan pikeun urang sadaya. Amin Allah ya rabbal alamin. Salajengna nyaeta pamaper di pangaping patra kakersana Ibu Hajah Popong Junjungan, kakersana Ibu Hajah Yuke Cuparmah di haturana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Segala puja sareng puji taktos urang haturkeun ka Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Salam sareng salawat mugi urang limpahkeun ka junjungan urang sadayana Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi dugi ka urang sadayana dugi ka akhir zaman. Alhamdulillah dinten ieu urang tiasa kempel dina milad patrem anu ka-41. Alhamdulillah aya Ceu Aam, Neng Holis, cenah Neng Teti, ayeuna Neng Teti hiji deui menuju di jalan keneh. Janten anu harita aya dina gempungan anu kahiji ngadegkeun patrem. Harita dasan aya nami patrem, nami gempungan unggul. Sabaraha sasi ge dipadantenkeun naon namina anu ngabantukeun teh ya. Seami, cenaneng, cenung almarhum Billy. Ini kok anak enak kasukaan sadayana. Amalia, Amalia. Ami rasa negara. Amin ya. Dan anu nu bungsu mah harita salasna. Nu bungsu harita Abi, Neng Teti, sareng langsung. Nah, sadayana aya Sukaisi Satrini, aya Yati Haja, Cici Sumedang aya. Anu ti ditu, anu ti Munaya, terus anu ti ditu tuh di Tasik kemarin Cici Kurniasi. Jantan alhamdulillah urang masih keneh tiasa kumpul di dieu. Sarasa ditodong ya teh dasar-dasar abdi nu kedah sasanggeum sarasa cepopo. Emang alhamdulillah yen urang teh nya wanoja Sunda salaresna aya kamapuh nyerah sanaos profesina benten-benten ieu tukang masak Ngahalangkeun karatagan patrem. Kasadayana ari urang hadir. Dina grupnya tuh aya kebikinkeun cacapan. Sastrawati Sunda berlambangnya kehormatan diri, berlambangnya kekuatan diri, ciri wanoja Sunda sajati. Paguyuban Sastrawati Sunda, rumus nama rasa
tembus seluruh mangsa, tapak wanoja Sunda sajati. Diasi, diasa, diasu, disertai tulisan, motretkeun kamampu, nu tangguh nyuarakeun tembungan ajen. Paguyuban sastrawati Sunda, berlambangna kehormatan diri, berlambangna kekuatan diri, ciri wanoja Sunda sajati. Paguyuban sastrawati Sunda, nembus-tembus lama maras rasa, nembus-tembus seluruh mangsa, wanoja Sunda sajati. Diasi, diasa, diasu, disegetan tulisan, motretkeun kamampu, nu tangguh nyuarakeun tembungan ajen. Semangga kasadayana jadi. Alhamdulillah kurang lanjutkeun ka acara salajengna nyaeta mompok tuker baris dipimpin di jijiran ku anggota semangga dihaturkeun. Kasadayana ayu urang dipoto heula sasingan. Dokumentasi
Tadi di foto suka menang di dahar hayang. Tas. Hiji dua. Hiji dua tilu. Hiji dua tilu. Tas. Alhamdulillah hatur nuhun ka Ambu Teti Khadijah sinareung Ambu Yuke Suparna nu tadi Ambu Teti anu parantos ngajejeran motong tumpeng sareng Ambu Yuke anu parantos mimpin doa. Kasadayana ayeuna urang sakseni pamaterian ti Ibu Haja Amelia kersana semangga di haturanna. Asikeun eta. Mohon. Terus kadangu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Malaka wabarakatuh. we nya luas gitu. Jaan. Nyebat eujeun aya nu langsung seperti abdi tadi. Pos lami dari diungan kieu teh sanes naon. Tapi atuh terus tetesan nyupiran margi 70 kalur terus teh nyupir. Ai kabur mah biasa. Jadi mirewas asarana kieu leuwihnya. Tapi ieu pun adi pisan gitu. Yuke caam anjing ulah teh sumpingnya oman. Mangga. Sieun anjeunna teh sebat ambu punten. Abdi mah alim caam. Geus rek yuke tetep lantaran kapupur kapupur teh cuma berita acan lahir. Aya buku cari aya buku alit buku alit nyaritakeun patani. Namina teh Jumi. Ambu teh Jumi. Jadi ambu Jumi, ambu nyebut ambu teh kacipta teh eta we ambu Jumi. Kan beunghar boga bekas sawah. Nah. Kalau lucu, ada gelis kieu atuh mah nya ambu. Yang cak saluran punten ya yukenya ka anjeunna teh. Kalau disebut ambu baca ambu. Yuke. Itu omong kitu. Sadayana ge nyebat ambu. Batur nya. Kayak atuh urang ngawita. Urang nostalgia we lah kalau saya nostalgia. Kieu kapungkur teh sok riungan di bumi ceningrum almarhum. Nu aya teh setini ceningrum ke ami cenaneng ke abi sareng neng yuke. Pangorakna pangbudakna. Tapi pangbudakna pos di jilbab. Artinya kolotna karo dugel keneh gitu. Sekali mangsa mah dibuka anjeunna teh. Saur ceuning teh beuni geulisnya geuning yuke teh. Panggelisna. Nu harita teh anomna dan we jadi ongkos. Pas kitu teh. Saur tah ngobrol urang teh sok nyerat cenah ning di luar sadaya sok nyerat tina mangga.
kumaha tuh cenah urang ngadamal naon namina teh ieu beungkeutan nah kitu ami nu wanita nyari bisa loyang ku ini ku cenah neng ni dah di tamu susubuh teh nya pamingariuk teh nyuguhan teh lalabna teh naon babadotang kaitutan kaitutan kaos teh jenengan mah awak tapi raos aya di ras teh nyambal dan sebagainya efek teh alhamdulillah jantan iya jantan naon gitu ujuk-ujuk kasohor udah geuning aya ieu tah rasanya cok ayeuna naon cenah yeunana dalambangna sama teh loba cicing dan seuneu nyarios mah itu almarhum ceningrum ini sang ami nya neng ari teu neng sareng ama da beuki heureuy bubur teh ayeuna mah heureuy teh sanes heureuy yang ngoboy Mohon. naon atuh sahayu ke anu usul patrem teh si ami nya Mohon, Bu Ami. si ami bisa tujuan ku sadayana ari amat teu nyaho sama sekali naon si ami nah rewas daerahnya nyebut teu nyaho mah ieu belum oh lambang istri gitu. Tapi cenah dina dongeng teh biasa diamuk maehan bela diri padahal mah zaman hari mah tos teh merkosa nya tah tos kitu teh jol tangan kita anu duduk ieu tetap ieu kucaan teh di sana rada ieu rada hirup gitu nya nyen campur teh ada juga alasan tepang di mangle honornya tepang di mangle ada PT karek kenal jadi culangu heureui langsung wis asupnya ka patrem kerjaan teh dia lebat sabalikna kieu mah teti es nata prawira eta mah manusia halus makhluk halus kalau nyari bumujeng ilmu gini sarpana ge Galinding. besok aya teti pas teti namian pas teu hana sanaos senior namel lebat diajakan ke cenah neng nya cenah teh oh bu di damel di kota cenah lebat dari rumah teh beuki kami beuki seueur ngan nyariung teh kieu teh tidak kieu di dieukeun di Caam di mana di Cetini di Cenaneng pang sering mah di Cenaneng mah jago masak sekarang tara etangan Cenaneng pang masak teh da Caam mah tan ngajaran ditarik iuran gitu terus beuki lami beuki seueur beuki dieu ieu tah anu pang etangan neng juga panggiatna birarian anggota hari Caam ada tekaur atuh nya hari Caam oh da tukang ador-adoran gitu di PRT jadi ngan ngawaprasan Caam oke di Cenaneng ya Cenaneng ge ngadon barang tuang we di Cenaneng tapi beuki kabulkeun beuki asa sareng dulur gitu kalanceun terus waktu itu aya eti RS pun sanaos sarana teh sajak hari teh abdi mah cenah Caam teu bisa yang telepon teh gitu terus bae da bisa anu saja hari Caam ini teh sajak dimuat ku Caam di mangle sajak Caam teh alasan malu jeung dimuat ku Caam ngan barang terus teh ya Allah teh geus carpon ama rosa entong eta cenah entong puisi diseung-seurikeun ku teh kurdan santet oh cenah sieun kaelehkeun teh teh tatrase cek amat kana carpon ieu sadayana kana carpon silih heuyeuk jauh cici di Sumedang jauh deui Sukaisi Sastrini Mohon. Sumedang eta Cici Tasik Cici Tasik. Cici mah Tasik Cici Kurniasi Itu cek mau. Cici Kurniasi Sukaisi Sastrini Turunkan. tas Sukaisi Sastrini mah kantos nyerat bibit anu tos kitu teh jol anu bahasa Indonesia teh arasuk Yati M Wiharja
pas lainna ya suci Dewi Harja ya juragan ieu teh pipit maghrib diajakan ku sakitu teh holis tapi pipit maghrib keras muncul ke aya ieu tah lain hati dinya mah hampir teu ka Bandung terang-terang mulu kita tinggalin kalintang bingah ngan di macet paraosan mah angeun lah ieu namanya teh duluran entong make jeung aya hutan nyareti make di ulang tahun di UPI aduh nih asa gagal di UPI nya pemerintah nya kata napi di mana anu ada di kantor nanti kapungkur gitu ya kurilingan tapi kaya ditingkatkan gitu ya tinggal bisa yoga abang ngarang di patron teh abang ngarang di muat di rumah teh sebab dan patron yang kan katingalnya perkembangan teh nah kapungkurnya kan teh ini biasa hadir data aya anak dia saksi dan aneh antara Asia tol sareng taran jaman mah bae mah hido nyuguhan rerencangan gitu teh nah ieu teh holisok teh nya kapungkur teh itu anu aing tidak produktif hebat holisok aya aturan ngobrol dengan jam ari seseuria pokon abdi di tak entau saha holisok entau tetangga isutna aya cara jago yuk ada holisok itu menjadi bisa itu barang mun pamakan mau usah problem begitu teh ngomong ayeuna isutna aya di PR terus jeung wanian holisok mah wanian saanyana tapi kakak cipta urang kampungan teh nya goblok ya lo aya nu mah wanian bareng ngorak aya incu geus mani nyimpan wanian gitu nya kitu jaan heuh atuh on boleh dibaca eureun tah tara goblok deui saya hirup oh dia kan cipta ku urang teh kehidupan kamu kan aya pisan urang teh silih koyok kalau bicara juga dimuat kok eta teh di mana harusna apa ih jama anu bisa eta entong kamar di dongengkeun nya diranjah deh ke pona henteu nah teu di mana bisa gitu nya jadi silih kegiatan silih kesian gitu lah ari ayeuna caam teh teu ada izin dan seueur teu terang ieu teh jadi sareng panglaungan 13 we aya teh dinakan kan panglaungan 13 mas ada istri ngumpul aya pamaket oge sanajan teu karasa oge aya di antara seueur oge nya bisa etupul tah di panglaungan 13 teh teu apa sendirian arajeun teh siga urang lagi benteng sekali nah itu seperti telepon juga kapungkur maka juga untuk jaam ingat mereka nah itu telepon buat balong oh bulan oyak dina balong telepon juga teman-teman nikah tak gitu ya ieu mah nisa mah ilmiah tulisanna teh ilmiah wae kanjeng telepon oge jeung pikirna teh beda apa salila ieu urang teh cek teh lalaki tah misalnya protes aya cek awewe oge dina telepon cirian nah teu kahajat ngajar teh mimiti mangga rumaja aya nu jadi ngaranna teh sabudak Teti Teti nu pas mangga rumaja pas ieu naon namina teh buku pameran buku
sepuh di Bogor eta lahir seueur eta Marosin ugi almarhum Asep Saifuddin Bakri seueur jarati tah pas kitu Nurani tah Nurani mah onjoy teh Hermawan Aksan tah eta mah maca tulisan Jaam teh cenah tina jago-jago Bandung Selatan ku budak hoyong ku guru neangan teu aam cenah budak teh alhamdulillah nantara ngomong sampai malam dipiharap Jaam kasadayana untung dibetul ngalira juga nulis pasti aku ilmu dan cercaan ngaran mati Gusti Allah sok ya tah ngajar Jaam ngajar tapi ini sabu kayak eta sorangan ulang gaduh sorangan juga geus gaduh gaya sorangan dia bisa jangan mati Gusti Allah teu sadayana biasa jadi pasikeun ulah dikutu ku sorangan atuh can ngarasa bener tataros kanu tataros kamari Jaam di sastra Sunda di Unpad baru dokter ngariung biasa lah asa jadi artis ari asup sastra Sunda kalau yang dipotret menimbang-nimbang padahal sastra Sunda teh aduh teh diwawokeun nanti tina sastra Sunda tah aya nu diterjemahkeun Jakarta teh sampeyan itu mapalnya jadi ieu mah Jaam rek nostalgia we kasadayana nuhun geuning manusia pisan karena ai apa yang titik apa bisa itu oh iya pipir Eti dokter cenuni neng Eli Denia Tike Ani Jati apa Eli Sri neng Vita garelis pinter alhamdulillah mangga kan sok Jaam biasa nyarios pedar tadi na pedaran Ibu Ati tadi aya nu kantun Ibu Oce mohon ari Ibu Oce mah kieu urang terus ngademolnya tos ngadep patung namun di parajian jadi ngaku gerakna gaduh ide urang parajian asbikeun sanes cepopong anu ngadakeun sanes janten cepopong parajian anu malik tos bunting paraji tah neng pace neng popong terus cenah jadi beginyaan itu patrong tapi Jaam omat karanjeun ulah reueus patrongna nulis dipikir ka eta barudak paklawan 17 beli reueus asup ka patrong teh nulis itu dan nulis atuh urang teh dipikawan teh iya eko air nulis bahasa Indonesia tah pipit dia geuning hanya tentang Sunda lama kan jadi main aku jago di bahasa Indonesia dipikir orang Sunda nya pipit maghrib gitu namanya nama asli nama pipit maghrib di Jakarta ya itu pipit senja bae bohong nya asli Sumedang aslinya itu panggilan kepanjangan itu masih tak boleh istri nuhun pisan kasadayana Jaam sakitu hakun baik ayeuna itu deh pergantian ketua biasa kan biasa sedeng Reti pas Reti saha engke Reti berenya Teti Khadij mah meninggalin lae adalah balik dekok tinu budak kanu kolot cek saha kolot tuh kalau Jaam sudah serius kedah kerasa terus jantan panas sehat
Oh. Naik pangkat. Iya. Enggak kumpul ya mah. Bios Sok, ayah generasi Saha. Tengah mah 2025 ya ini Dia teh cek anu sisa terus hayang dilelakeun teu Pak bisa. Mun bilang teh incu. Teteh pada itu bisik. Ayo Kang Abdullah satu ya kamu Padahal sampingan. rokan. Kan orang kudu dirok. Pangeureunya siga serius. Salam bako secara kasarana. Cek dibejakeun aya manusia. Ya, Salam. Sono pisan ka dieu. Tiba-tiba. Bila rencana ngaji bro. Ah gitu atuh pamitnya kasarana. Punten beda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ayah tawis penghargaan tawis penghargaan pilih Instagram penyematan pin Kemarin tadi tangan, di kamar. ini apa gimana? Kita sudah mau jalan ketua patron mangga ganti neng di foto sekarang lah di foto lah si katingal ya Meh. Iya foto yuk. penyematan pin patron memang seragamnya iya. Katunya banyak mohon. Eta seragam Bodas, pilihan Ami. Kan itu kan ternyata terus dialihkan jadi SK kayak ayah lah. Semester keberikannya demo. Eta tukang banyak. Itu dengan sekatu dikirim di foto lala. Iki atuh cecernya. Oh, nanti kadang ngomong darah katingal. Atos. Sadayana ge aya. Ibu di canak. Ada mah eta. Satu acan di papari ya. Atos di Upi mohon. Bunaneng aya nak. Bunaneng sareng kualis nyatinya. Orang ada. Teteh geus gadut acan. Potong Potong. Bunaneng lah. Nu jadi acara itu teh leuwih di. Saya dua dede. Tang lawan neng holis. Pami aya ngagalau nang Itu saya. Ayo please. potong. Sana semua kadang-kadang mohon ada Naneng mah eta mah apa pasti ngangka goreng beurnya. goreng. Kita ngariung teh ulang tahun atau nepi aya Sampai ayeuna. Iya mah pas ya we. Pas di dia we. Ibu jangan Kita sana kantos di itu dia teh. Tacan kantos. Anu kantos mah di UPI. Kayaknya Di UPI terus di Jalan Suci kantos. Di itu ya neng holis kok ambu ah. Oh di UPI tanya. Ngiring abi yang di UPI mah. mohon anu ya nu di UPI nu UPI konsep semuanya. Neng mereka betul lah ya teh. Oh nya eta cowis mah tacan gatunya. Bentuk embol-embol. Oh iya bener. Ya, Karena grupnya karena fotonya. Atas neng mereka.
Ini komunitas tertua berarti ya. Kita tertua. Tertua negara awal. Ya, ada yang iya, Neng Pipit. Neng Pipit. Neng Pipit saja. Iya, Pipit aja. Ayo sadayana. Sadayana ngerti? Kah? Sadayana di Foto musok mana sok kesepuhan we. Tuhan Di foto ya. Pas ngarang ya. oh nomor mau ini. Pipit. Kita nu ngarang ya ngarang Rofi. Katanya Bunana api. Bunana gantek. Ibu punten. Neng Rati punten atuh Neng Rati. Neng Rati ikutan atuh. Tapi oke dasar nganggo. Buat tapi nganggo. Oh, buati nganggo. Bade. Kanan di kiri Cesaria. Ada potong deui. Aku pernah aya pasasa. Aku nya pasang pola eta kadang-kadang sampai luar kota. Kami ieu mah sasi sakali sasi sakali. Bulan sekali. Ari ka Depok ya. Ada mah oh tadi oh gitu. Ada pasasa narasumber Mau ngajar aja. Aku ibu teteh sadayana aya mah urang ajen sana uang sasarana semoga dihaturkan itu ditambahan tos aya satuanganana semoga dihaturkan Semoga diaturanan doa menane Epipit, Tetri, Ambu Yuke, Bu Waliso, sarang anggota Patrus Haris Ibu Bu Agati, semoga diaturanan dari Nia, Ani, Wah, Bu Sri, Neng, bisa, Wah, kita yang tahu ya. Oke, tapi 100 doang pengen istilah kepandelan terus rangkum bahasa Arabnya. Ketepanannya di dua kamar di desa. Saya itu sebetulnya anu nyanak supir biasa di sauran. Nyanak supir biasa di sauran, mangga patron heula taruang. Ayo, siapa yuk? Akan sering untuk biasa supir ya teh. Ibu wakil ketua biasa
aya acara Ibu Sekretaris oke aya Ibu aya sekretaris sareng bendahara di pangurus mah oke di apingku Teteh Lodinya sareng ka ruang heula ruang heula Polisi ya, Pak. Dari alas dari armanya. Tapi ya sama dengan Ayo. Cewek atuh sok. Tuang lo. Jangan nak calir aja loh yang cendol segala pi. Di channel aya. Nuhun anu ngintun cendol. Tahan ngintun cendol. Itu bendahara. Bendahara nuhun cendol. Kalangan nulisnya. Enggak, ayo. Terus diopik ayeuna Tadi. Nonton. Oh, Yuyun. Mangga kadia. Kita malah beli ya. Tadi. Ayo, tadi. Siapa namanya? Oke, di bawah. Ya, Tio. Panggilin lah. Tio ya. Tio dipanggil di doaan. makan dulu kita pulang. Makan dulu dia pulang.